Assalamualaikum, Sampurasun Baraya. Ini teh Bahatrok mau mengunjungi yang lagi persiapan hajat lemur. Nah, yang dilaksanakan di rumahnya Kesepuhan Pak Encek Permana. Nah, ini rumahnya nih pemirsa. Ibu-ibu pada rame nih. Kalau ibu-ibu kalau pada ngumpul, nah begini. Nih pemirsa, ibu-ibu lagi masak buat persiapan hajat lemur besok. Assalamualaikum. Aduh, ngarariung ya sadayana, alhamdulillahnya karena rumpul. Ibu nuju naon ya? Ya teh nuju ngadamel bumbu kanggo tumpeng. Oh, bumbu kanggo tumpeng. Kanggo persiapan naon ya? Kanggo persiapan hajat lemur. Hajat lemur. Haraman. Ya, acara sakralna irah Ibu dilaksanakan. Enjing. Oh, di Enjing. Di mana lokasinya? Di Palihanap di musola. Oh, di musola. Biasa. Alhamdulillah. Acara ngelestarikeun budaya leraskeun ditinggal sepuh kapungkur. Ibu sadayana nuju. Ya, nukia namina dupa dupi. Naon disebutna Ibu eta? Ya, dupi. Oh, dupi naon? Dupi saha? Ya namina kupat. Oh, kupat. Oh, nuju ngadamel kupatnya si punten-punten. Kumaha ieu teh dina? Cik ngadamel kumaha carana cik manawi? Oh, nih pemirsa. Dipurilikeun, diasupkeun. Nih, pemirsa. Ini tutorial bikin dupinya. Dupi. Oh, cek tinggal Ibu antara kumaha. Oh, segitiga. Alhamdulillah. Lope. Alhamdulillah. Masyarakat RW 07 Kampung Cimasuk 1 Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang antusias ngabantu acara hajat lemur. Hilang subscribe-na di Abah Atrok. Abah Atrok the best channel. Oke, makasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Aduh, alhamdulillah nuju sararibuknya sadayana. Aduh, alhamdulillah.
Nuju mempersiapkan kanggo hajat lemur enjingnya pindah. Ya, acara hajat lemuran. Oh, mohon. Ieu teh ngadaman naon, Pak? Ieu teh kanggo disebatna teh nyusun naon bawang bodas, bawang beureum, teras panglai, teras cabe beureum, teras ieu daun darandan. Disebatna teh teras teh ieu pangdangdang. Suatu simbol panyeutanya. Mohon eta. Suatu simbol adat budaya orang Sunda pancen gitu. Mohon. Eta diulasan ku naon Bapak eta? Ieu teh disebatna teh mun saur sepuh mah ieu teh tai manuk lamun ceuk barudak mah naon sebatna teh meureun apu. Apu paragi nyeupah. Mohon. Teh kampung naon Bapak? Kampung Cimasuk 1. Alhamdulillahnya. Ya teh dilaksanakan tiap tahun atau napi tiap kumaha? Nya setiap tahun gitu. Dilaksanakeun tiap tahun sekali. Mohon. Dina sasih eta teh Muharram. Saatosna eta teh malaksanakeunna teh saatosna bubur suro. Saatosna bubur suro. Sebagai rutinitas begitunya tiap tahun sekali. Saya nuhun pisan Bapak. Sami-sami. Sampurasun. Tacan bareres. Aya Pak RW gini, damang Pak RW. Alhamdulillah. Itu kasepuhan. Aduh, punten kasepuhan palede kapayun atuh. Kapayun atuh palede aduh ya resep palede orang ya. Ayo gini acara tahunan. Oh, acara tahunan itu nya. Sebagai hajat lemur banyak. Alhamdulillah. Ya ini ada mal gitu. Kamu naon di TPR PT? Eta teh kamu Pangdangdang nih pemirsa. Ini di wilayah Cimasuk 1 RW 07 anu menaungi 6 RT dari RT 1 sampai RT 6. Ini di hari ini alhamdulillah Mbak Atrok silaturahmi ke wilayah Cimasuk 1 yang lagi mempersiapkan untuk acara besok, acara hajat lemur yang dilaksanakan 1 tahun sekali, jatuh pada bulan Muharram. Begitu pemirsa. Cuman Batrok merasa penasaran. Ini yang dibilang ada seperti daun, ada seperti ini teh yang putih teh naon teh Pak RT teh KRW naon? Apu, ada bawang putih, bawang merah, ini panglai, ini cabai merah. Nah, Batrok merasa. Nah, satu lagi ada. Oh iya betul ya, ini udah beres. Ini yang dibilang jukut palias ini. Rumput ini dupi ya. Iya, ini dupi. Di dalamnya ada nasi yang udah direbus ya Pak RW. Saya teh pemirsa, para penonton Batrok
ini teh Batok merasa penasaran bahwa ini mungkin orang tua dulu memperlambangan seperti ini mungkin ada artinya. Yang dibilang artinya ini suatu simbol yang bisa dibuka untuk anak incunya nanti begitu. Dikarenakan ini orang tua dulu yang bikin simbol seperti ini. Masyarakat di sini tetap mempertahankan budaya hajat lemur yang masih dilaksanakan setahun sekali. Nah, ini Pak RW, Pak RT, hoyong apal gitu. Dina perkawis panginten anu ieu lah kita aya daun disebutnya daun naon nih teh? Daun Pak RT? darandan. Daun darandan. Daun darandan. Ieu teh daun darandan teras diulas ku apu warna bodas. Ieu teh naon simbolna Pak RT, Pak RW, Dik Manawi? Timbul kanggo masyarakat RW 07 umumna kanggo desa pamulihan. Mangga urang dangdankeun sagala rupi dina kasenian dina agamana segi agamana urang dangdan. Dina sagala segi buka pemerintahanana, buka masyarakatna bersatu urang dangdankeun ku mangrupikeun bersatu nah. Tak mangrupikeun daun darangdan disimbolan ku ieu ku apu warna bodas ku apu sareng bodas apu teh lambangna bodas bawang bodas rupina bodas sadayananya mangga urang teh naon kudu suci dina sagala rupana ulah arek di implik-implikan kuno lamun eta mah hideung mangga urang sucikeun sadayana dina masalah ka pemerintahanana, boh ka masyarakatanana, boh dina segi agamana, mangga urang sucikeun dina masalah eta bodas jadi suci lambangna. Jadi sebatkeun teh mah sing sae habluminana. Tah eta. Bang beureum sareng cabe beureum. Eta teh lamun dipelambangkeun dina diri urang, aya hawa nafsu anu naon getih beureum. Anu bakal mawa serakah lah gitunya serakah nafsu eta teh mangga eta teh urang jaga gitu. Anu bawang beureum sareng cabe beureum teh mohon hawa nafsu pinten simbol nya eta ngagamarkeun hawa nafsu dina diri urang aya dina diri urang. Alhamdulillah. Terus ayeuna panglai. Panglai teh kanggo panginglar. Osok diange teh kanggo anu sok tos ngalahirkeun. Eta teh panangkal. Panyinglar. Bisi aya jurig nyuri setan mina rupa. Terutama pangitan jurig nu aya dina diri sorangan. Tah eta weh nama entom tebih teuing. Mangga urang singlar. Mohon. Eta tina jukut eta perkawis jukut eta mohon. Ya. Jukut palias palias teh urang ulah arek karampaha deui anu waktu tos kalarapan mawon nya ulah ka sorang deui palias istan tah ieu jukutna palias istan simbol eta teh. Alhamdulillah. Disatukeun dibeungkeut eta mangga ayeuna mah urang satukeun antara pamarentah jeung masyarakat boh jeung agamana boh jeung sarurupi urang beungkeut jadi sauyunan ulah arek pahili-hili lirit cai girang-girang tampian mangga urang beungkeut sadayana gitu kauyunan sangkan aya dina kabuntut rautan. Mohon. Kasimpulanana ieu sadayana. Nih pamirsa, suatu perjalanan orang tua dulu ada artinya. Ritualna enjing. Sakralna enjing. Ari ieu teh naon ieu teh anu dibungkus ya? Teh mangrupikeun kemenyan. Kemenyan ieu mudah-mudahan Cimasuk 1 wargana
pemerintahanana, dina Amin. pihak agamana, dina pihak kesepuhanana, cing sararengit. Oh, lambang ya tatanya. Lambang. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Cing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebatna teh saling sengitan Ya. sareng papada kaula nya. Itu mohon alhamdulillah pisan. Punten sareng Bapak saha teh manawi? Bapak Eme Oh, Bapak Eme Wahidin. asli orang Cimasuk 1 sadayana ge teh aya nu sanes. Mohon. Ieu mah wadah kesepuhan, Mohon. angker meureun itu pun lanceuk. Mohon mun sakasepuhan namina. Namina Bapak Ence. Oh, Bapak Ence. Ieu Bapak RW. Mohon iya Bapak RW. Sareng Bapak RW saha? Pak Budi. Oh, Pak Budi RW 07 Cimasuk satunya. Oh, mohon. Alhamdulillah. Pemirsa, barusan Mbah Atrok udah ada penerangan bahwa ini yang diadakan sama orang tua dulu ini ada artinya. Yang barusan diterangkan apa tujuannya ini diterangkan sama kasepuhan ini Pak RW sama kasepuhan Pak Ence. Nah ini suatu simbol tidak lepas dari kehidupan kita. Ini suatu simbol badaya. Alhamdulillah memetos mena keterangan ini acara hajat lembur teh nganu arti bacaan kanggo urang sadayana sinareng korehen kanggo anak incu urang sadayana gitu jantan teu aya nu awon sae tujuanana sae maksudna itu panginten pamirsa. Alhamdulillah pisan Batrok biasa silaturahmi kasadayana hapunten pisannya ngaganggu waktosna hapunten pisan nuhun pisan kasadayana pamirsa. Terima kasih telah menonton tayangan videonya Mbah Atrok. Mohon maaf atas segala kekurangan wilujeng kantun sadayana para penonton Mbah Atrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.